Assalamualaikum. Kumaha Ramang? Alhamdulillah. Abdi keur galau rek bajakeun syairan ditinggal nikah. Mangga rengekeun jeung regepkeun. Aduh teuing teu ngarti kedah kumaha deui nampi takdir ti Gusti ditinggal nikah deui karasana teh nyeri lamun kainget deui baheula anjeun janji reksa hidup semati najan cinta geus yakin atos lami menjalin tapi da atos mungkin takdir berkata lain saat datang undangan ti sang mantan cisok caber cucuran sedih hanteu katahan asa teu nyangki pisan aya na perpisahan pisah ku perjodohan nu bangetnya sepisan tanggal geus kaitung janur kuning melengkung hati kacida bingung na teu katulung akhirna abdi datang sabab abdi diundang najan kudu menantang kana hate kacentang leles pisan teu daya pasti ngali anjeunna calik dina korsina jeung nu jadi jodona iwalti kudu sabar nampi kodo jeung kodar jodoh moal tertukar cinta eleh kumaha cinta eleh kumaha cinta eleh kumaha. Nah jadi gitu barudak cinta teh eleh kumaha mah ayeuna arek naon urang bobogohan salila-lila tapi kawin jeung batur. Ngajagaan jodoh batur jadi caritana urang teh ngajagaan jodoh batur kawin jeung batur da kumaha sih rasana guys. Itu bisa diungkapkan dengan kata-kata guys. Jadi urang teh mending kene langsung ijab wae aya nama usaha kalalaki pesen kalalaki
usaha we sing semangat usaha gawe mas santren jika singka rarain kayak langsung nikah ulah bogohan lah kepiran bogohan ayeuna leuheung nepi ka kawin mah ieu bogohan nikah jeung batur ngiri Gusti mentak ayeuna mah geus we fokus heula kana karir anu mas santrena sing rajin kayak langsung nikah pan geunah kepiran bogohan mah serius urang serius mendingan langsung nikahnya geus lah segitu bae urang kagak galau lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.